أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقال الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من سعادة المرء أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبرارا وخلقاؤه صالحين وأن يكون رزقه في بلده. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amih. Sabadana nyangakeun tahiyatul islamiyah langkung dipayon muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahing kalayan irada sareng winayah mantenna urang sadaya dina ieu wengi tiasa sampel ngariung dina raga ngahadiran kana diayakeun peringatan kana watas isra sumingirna kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya perayaan diayakeun kalayan al-fuqara muslimin muslimat di lingkungan Masjid Jami' Nurul Huda, Kampung Cirumput Ciladei. Semoga budayakan peringatan Islam Radia masih menjadikan sahabat kurang sadaya ayadina rahmat sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat sa'iring salam mugia dilimpahkan ke junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teka kantun ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, ka para ulama, ka para aulia, ka para sholihin. Turun ya urang sadayana moga-moga mungkin dinapekan urang sadaya keng sapati manten amin ya rabbal alamin. Oke jadilah pakarsana pembawa acara anu patos masih watos kaji simkuring biasa ngiring silaturahim udah ngiring bingah budaya dia peringatan anu mulia pamugi-mugi dia wakatos udah aku simkuring khususna
aya manfaat sareng barokah khusus di simkuring umum para hadirin kaum muslim. Oke, terhilah hadiah perayaan Isra Mi'raj anu marentana patos tiasa ngadunkeun masyarakat ngahijikeun tujuan sareng kahayang ngayakeun peringatan Isra Mi'raj anu muga-muga segala hal pengorbanan buah hartana tenagana katut emotan jangan ieu takdim wa takriman kakang bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muga-muga ieu pengorbanan masing ngajantenkeun pengorbanan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala alaya muga-muga Allah ngabales anu berlipat-lipat ganda ayeuna kontan di dunia anu teu mata condang kana pahala mungkin dina kiamat. Oke, muga-muga ieu pengorbanan masih ngajantenkeun panolak balahi ayeuna di dunia terutama mungkin dina kiamat. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadilah pembina agama khususnya di tempat DKM Nurul Huda Kampung Kirumpun. Oke, umum nama pembina agama lingkungan Desa Sirna Jaya. Moga-moga aranjeunna ku Allah Subhanahu wa taala disehatkeun jasmanina, dipanjangkeun yuswana, digampilkeun rezekina, serta moga-moga ilmu nak dimanfaatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, terhilah kadarsana Bapak Kepala Desa Nupantos tiasa maparing sambutan ka urang sadayana. Moga-moga anjeunna dia tempat tiasa ngajalankeun roda pemerintahan sesuai sareng tugas anjeunna, tugas di atasan. Oke, moga-moga lengkap pola anjeunna sing aya dina panangtayunan sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, terhilah bapak, para ibu-ibu, para remaja anu patos tiasa hadir dina ieu perayaan anu mulia. Muga-muga lengkap para bapak, para ibu sadaya dongkap ya tempat teh sing jadi kepada bahasa kepat nage kepat emas rengkah peraknya. Moga-moga sakumaha pamaksa dan ibu-ibu syariatna dongkap kaya tempat. Moga-moga dosa bapak ibu ku Allah Subhanahu wa taala dihapus atau nabi diparatan ku sababia ngarengkahkeun sampean dongkap kaya tempat. Sarta moga-moga samulihna ti tempat aya dina kasehatan salamet di perjalananana. Moga-moga hasil ilmu anu manfaat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, simkuring dina ieu tempat istilahna sebagai mubalik ya. Yang disebut ajengan mah simkuring tepati layak. Ini mubalik mah ada setiap jam ge mubalik. Bapak kepala desa mubalik. Cek bahasa terima kul ajengan mubalik la kul mubalik ajengannya setiap. Jadi setiap ajengan kudu mubalik tapi setiap mubalik kudu ajengan. Tadi nah ieu simkuring cek paripaos bade sasadu langkung ti payun tumada leuwih ti heula. Boh pilih aya basa cek bahasa kecap sareng kicep simkuring desa kagodos sareng manah para hadirin sadaya simkuring hapunten
habis tadanya. Moga-moga bapak-bapak ibu-ibu ngapunten kasim kuring sadayana kasim kuring. Insyaallah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ya perayaan teh patos maklum, patos masyhur, cek paribasa ulima bidarurah. Geus kanyahoan kalawan jelas jeung baratela budak kolot nu bodoh nu pinter apaleun. Setiap orang menakan sasih raja sok ngayakeun peringatan Isra Mi'raj kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tong tebih-tebih urang mah ningalina kana sedih lahiriahna we. Lahiriahna ngayakeun peringatan ieu teh seueur manfaatna. Kahiji atuh urang nyadiakeun katuangan sengaja diniatan infak atau niatan sedekah. Eta ngarupakeun hiji pahala anu agung. Kaduana urang sadaya kuliahyakeun peringatan dieu tiasa urang kembali ngumpul anu teu tiasa urang ngempelkeun jami seueur tanpa aya maksud jeung tujuan. Dasareatna upami teu ngayakeun peringatan Isra Mi'raj mah moal tiasa ngumpulkeun jamaah anu sabakieu moal nya. Dan tadi onangan udah ya teh. Tadi onangan hadir punya dirawe nya setiap aya rajaban di mana-mana sok hadirnya. Au di onangan paling ke Bapak Lurah nya. Si kuring di onang padanya. Lendek ngadi ya mah ngobrol we para sadaya-sadaya. Tah muga-muga ngobrol urang di tempat teh sing ngajadikeun bahan kalau urang sadaya. Sata muga-muga urang aya dina kasadaran dina ngajalankeun sakanjeng Nabi SAW sapanjang urang aya kapercentan nanti Allah Subhanahu wa taala masih keneh urang yuswa urang aya kenehna. Tanya para sadaya urang dijadikeun insan adalah manusia diberi naon kasehatan jasmani ge ngarupakeun hiji perkara anu tidak agungna anu susah nasa kurangan susahnya urang moal tiasa nyukuran kanikmatan ti Allah di kasihan kesehatan. Dawe paribasan panyawat mah geuningan masya Allah geuningannya panyawat mah teh paribasa boga harta baranah oge sawah lega duit seueur dibere penyakit mah moal bisa katumpuanannya. Mau bisa kabeli kasih ada semua. Numawi kanjeng Nabi SAW nyaroskeun anjeun kudu ngalap kauntungan 5 perkara sampai data 5 perkara. Di antarana di mana urang keur sehat. Eta disukuran memeh datang geuning. Bahkan para sadaya urang kada syukur nikmat ka Allah Subhanahu wa taala. Dibere geuning teh alusna urang syukur nikmatnya. Dina abdi datarangkeun lah teu sampurna iman hiji jalma lamun eta jalma dibere musibah teh syukur dan kene sampurna cenah imanna. Ari urang mah dibere penyakit teh masyaallah luhurlah penyakit. Nah bahkan kudu syukur dia nikmat mau sababna. Sabab urang kahiji di mana dibere penyakit sok emot ka Allah. Emot ke Allah ulama emot karena maut lah setiap beje na emot karena maut. Lamun seuk kurang dibere penyakit digana hirup tanpa batas. Moal aya dinding kalirna nya. Moal aya mikirna moal lamun salah dijama dibere kasenangan. Maka ku ayana ieu panjang syukur gini mah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Jadi ayah napanya kita orang kudu syukur gini, maka sebagian orang bisa syukur bisa emut dia orangnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala diberi penyakit. Ayo sahabat orang diberi penyakit lain sirku penyakit tapi sirku Allah. Tapi rata-rata ya mah lain sirku Allah sirku penyakit. Sirku penyakit mah kalau masa-masa kadang Allah anu nyiptakeun penyakit
syariatnya maksudnya Allah dia benar supaya jamaah eling ke Allah ulama siapa sih penyakit eta sieun baik para saudara saya nah dapat hari maaf mah bisa dikasihkan dan bisa kurang biasa lumpat tidak maaf innal mauta alladzi tafirun minhu fa inna mulaqikum maut anu maleh makur hatina dikasieun kayak dina waktu orang bakal papami sieun nang pentingna urang kudu siap-siap ayeuna nganggo anon ngagunakeun waktu keur bakal neangan bakal keur di menaunya harapan karena maut hadirin kaum muslimin wal muslimatnya Isra Mi'raj Kanjeng Rasulullah sakumada Kanjeng Nabi li anna Isra Mi'raj ta'limu li ummah Isra Mi'raj kalau pun ta'lim pengajaran ke umatnya tayo mana pengajaran mana para sadaya ulang-ulang Al-Quran geus ngeteskeun bahasa ge subhanalladzi asra masuk tidak anggotana isrokeun henteu sarong tapi katana asra lain Kanjeng Nabi Isra karena nyalira tapi diisrokeun ku Allah subhanahu wa ta'ala di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ieu masjid ngarupakeun hiji tempat anu dimuliakeun pamulia tempat sajaga dan masjid setiap masjid setiap aya masjid urang di mana masjid jame masjid masjid langar masjid sok ikut tajuk geuningan bahasa urang ya kan bahasa agama mah teh bahasa salam 2 meter per kilometer cek agama masjid we adana masjid tempat sujud tempat kok dipakai sujud tanya Kanjeng Nabi disokeun ti masjid ka masjid deui nyata Masjidil Haram masjid anu aya di kota Makkah takanya disokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ieu dua masjid anu ngarupakeun tempat anu sejarah anu pohara agungna dianggap Mi'raj juga Isra Mi'raj di sana dua masjid Haram Masjid Aqsa bahkan di dua masjidnya pernah dijantankan kira Masjid Haram pernah ada tidak orang seret tidak anu asal kurang ada di waktu tetap pada ka Masjidil Haram eta we dihukumna bahkan jadi syarat dina sholat istiqbalul qiblah nyamar ka kiblat teu dimeunangkeun jamak salat fardu teu nyamar ka kiblat lamun teu aya udzur ari aya udzur mah seperti mana udzur teh seperti urang rek ka Makkah tumpak pesawat eta ulama aya anu ngengkeun urang dadakan teu nyamar ka kiblatna atau sholat dihormatil waktu ngarokat waktu eta orang teu disyaratkeun nyangreun ka kiblatna atau sidatul khauf banget sieun eta teu disyaratkeun nyangreun ka kiblat sidatul khauf teh dina urang peperangan atau sidatul khauf teh model urang kieu urang keur sholat di sisi bumi ditibuni orang ke sholat tapi jamak gawe ditibuni atau sisi wahna anu saja takir itu orang ke sholat jual eta adeng deh eta sholat mah dibatalkan lumpate muru daerah anu aman eta sholat dibatalkan kamar ngebenyang haretna eta dimenangkan sholat sidatul khauf sebutnya sholat banget sieun atau sholat ditegal ayam meong muda atau bagong muda kalau dibatalkan sholat namanya pembatalkan lumpat ya tak disyaratkan jangan ada kiblat kedua dimenangkan sholat ke kiblat namun sholat sunnah ya. Sholat sunnah kami kurang rajin ya sholat sunnah
sholat sunat ada orang reka sawah reka pasar dan di jalan sholat sunat reka sawah bari orang manggul pacul nyorenang koja reka sawah asal bersih pakaian celana bersih baju bersih barang kalau di rumah teh usoli saya usoli melihat habis sholat itu bari ngingki dari punya ngan sarata lalu orang natapan sholat natapan bari lempang mah syaratnya dina waktu tak betul kudunya letak akibatnya Allahu Akbar akibatnya sholat sunat kita usoli habis sholat Allahu Akbar lagi di gue nagalangan sama nawe yang harus nomor kawetan tak tidurnya ngan dina waktu ruku kenagalangan ruku nyala kiblat tersudah nongeng di nagalangannya orang mah boro-boro sholat di nagalangan terakhir di masjid dia sabada sholat itu juga ayah masih hitung-hitung leosnya tapi sebagian jamaah tidak merhatikan kalau sunnah kanjeng Rasulullah SAW dan tidak itu tambahlah dengan kau geredek kena kitunya bari kasawat teh manggul pacul nyoren bedong dari nyoren koja teh nggak tak pandai di tengah jalan gitunya orang tadi mana atau di mobil orang kasih anyur nah jokwe yang habis sholat Allahu Akbar nggak sarana lamun ayah anu nanya ulah di tema ulah tema ulah kesalahan atau nggak ada nincak najis ya sama batal begitu nih kita istiqbal kiblat jadi syaratnya dina sholat fardu ya lamun daya udur ya kan tetap disyaratnya nggak kiblat tetap Baitullah nanti kayaknya di kiblat umat Islam setiap umat Islam di mana bayi ayahnya dina waktu natapannya harga Baitullah ya rek urang Indonesia rek urang Asia urang Amerika ya urang Eropa urang Australia anu ngagem agama Islam sadaya lagi yang harap Baitullah eta dihijikeun ya ngadu baru ka ayo mah arahna ka belah kulon di mana di batu mah aya tambah wetan aya anu ka belah kidul dua kare aya urangna arahna ka belah kulon eta satu umat Islam diwajibkeun yang hareup ka Baitullah ngahijikeun tujuan umat Islam kudu kitu nya artinya satujuan kembali bahasa sabi lulungan sama baik sama manis di mana mana Islam orang kudu dua itu yakin ternyata setiap umat Islam sok dua dengan dina dua tasawuf dina dua tasawuf besok ngaduakeun doa tasawuf urang sok ngaduakeun ka umat Islam di mana baik aya eta umat Islam kudu solidaritas setiap kawan di mana umat Islam di mana ayah menang kasar akan kurang sehingga bijaksana lalu umat Islam menang kabunah kurang kudu hubungan kata umat Islam kata dihijikan umat dan kiblat kaduana Baitul Muqaddas pernah dijadikan kiblat umat Islam jangan kan jadi pernah kanjeng Nabi di orang tua Allah maju ke Baitul Muqaddas maksudnya imam hari ini umat Yahudi sampai kanjeng Nabi di Madinah teh desal di jamaah Yahudi ya tak kanjeng Nabi Yahudi tak kanjeng Nabi ngomong umat Yahudi tapi tidak nak diaturan Nabi mah supaya ayam Islam tapi nyatanya Yahudi teh lain kasus Islam kalau dipakai propaganda kumana cek mana nah kudu itibak kana agama Muhammad dan Muhammad ge ayeuna nurut kiblatna ka urang keur naon make urang ka agama Islam itu rasana teh tak kanjeng Nabi ngadu ka Allah Subhanahu wa taala ngadu ka Allah Subhanahu wa taala supados kiblat dialihkeun deui ti Baitul Muqaddas ka Ka'bah kajadian dia pindah kiblatnya dina sasi Sa'ban
dinamis Sa'ban tanggal 15 Sa'ban pernah dialihkan di ku Allah subhanahu wa ta'ala supaya kanjeng Nabi ngalih di kiblatna kabeh tumbuk sahabat Nabi nuju netapan di masjid sebutnya masih kiblat tenteng ini namanya 2 rakaat teman tahu sahabat ali sahabat anu datang ke kanjeng Nabi beres datang kanjeng masih datang 2 rakaat cegana sahabat jama-jama kiblat geus dialih gede nama Baitul Muqaddas ka Baitullah inya loba carita 2 rakaat salat yang hari happy lah ngabir nama ti Baitul Muqaddas kakak disebut masih kiblat dan 2 kiblat lah kita pernah dianggap 2 rakaat ka Baitul Muqaddas 2 rakaat ka Baitullah. Nah ya diantara nanya anu wajibnya gadate kahiji dina bulan Ramadan kaduana diwajibkeun nyarekeun ka kiblat dina urang naon dina pakuburan diwajibkeun rek budak rek kolot pamaga atapi istri di mana dikuburkan wajib disanghalkeun ka kiblat lamun teu disanghalkeun seperti ke umpamanya ayah jama dikuburkan teu nyaho kiblat nang kuban atawa nang karak anapun mantok eta nana kalau sebenarnya dina carana mana harek sirah nakabelah kaler kaki itu jadi naon-naon kaki itu mah asalnya ka kiblat tah kejadian ayah mayit teu nyaho kiblat nang kuban atau nang karak yakin sosial kejadian genian begana gitu genya dina musim ayeuna aya penyakit ayeuna jalma di pakaian geniannya bagi muka desa lagi ke kubur pun pada nangkuban tak wajib kuburan digali wajibnya lamun jadi gali doraka pasalnya doraka dari ditamalaan mah eta mah bahasa desa dayanya bahkan aya anu ngamakkeun aya anu ngaharamkeun lamun teh dibutuhkeun mah dengan naon dibutuhkeun mah saperti mah dibutuhkeun teh seperti ngagali pakuburan bijil cai apa pakuburan nama ya teh dina kesiknya teu bisa ngerongkeun dikarongkeun gubrak deui eta urut deui lah lamun kira-kira kitu mah dibeunahkeun ditamalaan tapi kira-kira teh eta mah teu dibutuhkeun aya nu ngaharamkeun itunya ditamalaan ngaharamkeun sabab para sadaya mayit teh dina pakuburan kada adat dami sate kana tanu dina tamalaan panikannya sabab manusia teh didamel di sila-silakan min hak khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum ukhra urang teh dina tanu kabeh oge moal aya jelema dieun dina emas moal sanajan panggatna presiden panggatna gubernur kabeh di para nabi para wali para ulama kabeh didamel kala dina tanu tadi dina pakuburan sok disebutkeun min hak khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan eta dibacakeun eta teh masa eta teh pasti ngaraksa supaya mayit ulah marakayangan masuk aja dengan mayit pada mahal dekal kaimahna teh nya sok aya mayit marakayangan lain mayit marakayangan mungkin aya mayit hidup di moal nya eta bacakeun eta insyaallah nya simkuring pernah ngaji biasa di daerah Timaskara tempatnya di pasir kambing ya aya nu naros di dina cenah murabian mayit ka kiai khusus we cenah aya ahlina murabian sarnaon nanti ku kiai mah cenah sok eta sok marakayangan sok balik ka imah eta aya bahasa kieunya bahasa kieu eta mah digana sama aya pangajak setan eta nu kitu padanya pangajak setan eta eta malin marakayangan ngana setan menjelma ngarupakeun eta jana
Insya Allah dibaca ke kamu ya, mama kamu insya Allah. Jadi tanah, mama kalian. Baca, maka di mana ayam mayit dikuburkan, ternyata tiba adalah wajib digali itu. So ayam beberapa zaman itu, zaman santet jadinya di Jakarta cara mayit ayam zaman di baru. Kepuas dengan mainan itu padanya nyen lomba teh cara nyen sumur padanya dikubur nate sirah ke anak suku mah ucap-ucapan di lumur kayak itu jalan tangasna padanya padahal sanajan tukang santet zaman ngabunuh diri ngaran-ngaran muslimah udah kula salah sakumaha miskin sok aya jalma ngagantung maneh tapi kagai malabur sieun kita mula salah pada sadar aya begitu nya kejadian tapi jauh jalma teh naon jalma murtad jalma wasulan ngaran muslim anu pernah ngucapkeun 2 kalimat syahadat sajan kana salat hadapi nama muslim mawa aku ditolak salah salah weh jadi ulama saya muslim sana lagi beda cara sholat ngeremnya ngaku iya salah salah sami sinanya disiraman dikapan disolatkeun kuli kurang sakumaha bisina jama-jama Islam lagi dulunya ulah ketika aya jamaah muslim ketika dikuburkan ketika dimandian atau dibungkus satu meh karena jamaah teh buka kalakuan anu kurang ke apa buatin Allah ngahampura karena akal panjang kahilatan manehna maka waktu udun bahasa desa ini panggil lagi aya zaman Nabi Musa alaihissalam jalma istilah tukang boboh tukang dakwah kata jalma pemuda tukang mabuk tukang naon sagala pamaksiatan teu anjeun ngarunyi dina jiwa waktu eta pemuda naon ketika disareun ka masyarakat dibawa ke tempat sampah digusur di bawah ge bukan syariat eta jalma teh jalma fasik tapi sabada eta maut Allah mapari wahyu atau mapari ilham marintahkeun ka Musa tuh abdi kami kakasih kami mau kuasa kumaneh tempatnya dianu barang disakin ke Musa teh bawa pakai jama anu maafna ku jama-jama disareun ka ngagusi geuningan di jama teh jama abdi apa sek bener lagi pasek teh ngalakonan tapi kami ngahampura kayak jama sabab dilawat rahmatan namun dia ke Allah subhanahu wa ta'ala ya kawannya ngelajarna ieu ya Allah abdi teh sanajan abdi ngaji pas abdi batat cinta mah ka Gusti teresep ka jama-jama nu pasek teresep kana ka jama abdi mah resep keneh ka Gusti eta mulai ka Allah subhanahu wa ta'ala rahmatna sanajan mah rata salat pada bahasan maksiat kabeh dilarang tapi waktu munajat ke Allah subhanahu wa ta'ala ku Allah dikabul kasebut waliullah wali Allah lagi dunia udah suodonya itu bahasa masa bodoh teh kena namanya lamun dia mak dina kalakuan bahasa na teh mai ulama ngabulkeun kewajiban ulah ketika eta mereka dikuasa gitu katanya harapkeun mayit ka jero kuburnya berarti eta hukumna kita angkat dina kisah sakinah ya sakinah tun ngada diterangkeun di antarana anu wajib digali deui kuburan ka hiji di mana eta mayit teu nya ka kiblat kadua dikubur candi mandian dari aya cai keur ngamandianana itu di mandian ke mandian seperti kaya cai mandi tayamuman eta lamun daya cai kadiruna di mana aya harta
tinggalin atau raga di pakuburan lah erloji atau ali raga pakuburan enak kedah di gali pakuburan di sana kata banget saya maksudnya kalau sadar menang hiji mayit di bakalan harta saduma ieu mah beunghar emas lagi yang 30-an kilo bakal ke desa kilo si kaya mangkwana dia ya moal aya boga emas nabi teh ka fakir miskin bikin kana buat ulah di bokal pakuburan dibere pang di bokalan duit tapi ka sabaraha tuntut nah umatnya duitna eta kulit kaligen nu kitu jama dina kabun aya hatabana bos sengaja atau tinggalin eta digali teh wajib digali teh hata manfaatkeun dua dia pakuburan uang manfaatna uang manfaatna maka dia para desa sebagian ulama dengan anu makruhkeun bahkan aya anu ngaharamkeun nembok pakuburan nah manfaatna naon manfaatna kuburan di alus-alus eueuh manfaatna teh ari kuburan mah eueuh boga duit mah boga keramik bikeun ka masjid bikeun ka masjid mah aya manfaat dari kakek salat umat Islam eta manfaatna ngocor pahalana ka mayit anu geus dikubur aya dina pakuburan naon manfaatna kubatu we urang mewah-mewah pakuburan ieu ulah maka teu meunang anu ngaharapkeun nembok pakuburan kajaba pakuburan para nabi para walinya para ulama absor dijarahan ku jama-jama supaya eta jama sering jarahna kadina supaya dina tempatna rada nikmat itu kemungkinanana ari urang mah jama biasa nah bagus tembok sagalanya eta katiluna kaopat lamun anu maotna kaum ibu atau nanti istri nuju ka kandungan kemungkinan orokna aya harapan hirup seperti geus 3 bulan eta geus kolot 3 bulan lamun aya hiji ibu nuju ka kandungan maot eta ulah maka dikubur keluar kudu dipariksa heula kabilan-bilan aya orok teh hirup atau aya harapan hirup atau teu lamun aya harapan hirup harusna dioperasi we sesarnya disesar lamun aya harapan hirup mah ulah nepika orang jeung masih tidur di juga dikubur eta kasebut pembunuhan eta lamun cek pemeriksaan dokter atau bidan eta mayit teu aya harapan hirup teh naon eta mah tunggu heula we tunggu nabi kamot paicahra di mana geus yakin maot da karat diturunkeun teu tunggu ada sapa dua pake eta di mana teh nunggu sampai mah aya utur beda jeung nunggu kula warga sok aya jaringan mayit maot isuk-isuk nunggu nepi ka di isuk deui we bakubur tenanan aya bahasa nunggu anu dari anakna padahal aya nu murasana eta ulah ditunggu nu kitu mah kudu asri bil janazah gitu nabi kudu buru-buru mayit kurangkeun mayit buru-buru sabab eta mayit hayang ngarasakeun kana kanikmatan tina hasil ibadah buru-buru pan waktu digotong mayit teh geuningan lamun mayit sampai sore mah buru-buru kitu nya ngaduran ditorekeun ku Allah lamun mayit teh mati sore mayitna anu gantung maneh benerannya mayitna anu sok rajin niatin sholat waktu digotong ka pakuburan teh nyebutkeun ayeuna tazhabun dan dibawa ka mana kuring teh kitu nya lamun jama teu pati sore teh ngaturang termurti we ku Allah ditorekeun sama sekali sabab lamun urang biasa nguping Masya Allah benerannya dari kota digubrakeun ya lamun aya mayit ngomong kitu nya digubrakeun pastinya nah untung urang dibere torek ku pangeran sadenya torek aya manfaat geuningan aya torek anu teu manfaat torek anu manfaat
sama ieu teh sakadar pi hadena misak runjeun jasa. Misak runjeun jasa dari teh dia juga mau jasa jeung misak alapan perasaan aya. Baca nama geus mot bisa ningali teu? Bisa ningali. Bisa upi teu kantonan. Aya kene rasa bisa, rasa lambi tirit nyerieun, ngan teu bisa dijeritan. Diterangkeun da kitab Al-Qurtubi diterangkeun cin kuring. Mari jadi eta si aman teh mari ngomong. Kami nyeramanana lamun tarik teuing ngosokan ulah tarik teuing nyeri kitu nya basana teh. Lamun sek urang nguping kana basana baik masyaallah teh kumaha. Eta masih ningali masih kena nguping akalin saha yang menyerangan si anu ceneng obrolanna nguping maka di mana urang ngobrol dina hareukeun mereka ulah ngobrol goreng ulah teh kudu ngobrol anu hade we bahkan urang kudu ngaduakeun mudah-mudahan cari teh gorenganan pas urang kieu geuningannya amun aya mayit keur hirup teh sok kalakona goreng sok bukakeun ngobrol teh cina hal jeung urang kamu dicaritakeun ke urang eta teh kenging ngagorengkeun zaman geus masarua jeung ngagorengkeun kanu hirup sarua dina para dosana eta dosana kitu. Tah ieu lamun aya mayit anu dipakadungan lamun yakin hirup eta ulah waktu dikorek disesar lamun dia melihat hidup tunggu nanti kamu itu para sadaya eta para sadaya kewajiban urang sebagai muslim gitunya di mana geus maot aya keneh kewajiban terkena kewajiban. Nah dia jadi anu wajib dihareukeun mari ka kiblat anapun yang hareup ka kiblat anu teu wajib seperti dina ibadah anu sanes seperti maos Al-Qur'an, Al-Qur'an atau orang ngaji ilmu, orang rek sareng, eta sunat dari kiblat. Wudu sunat dari kiblat. Sampai tak kiblat bakir afdal. Artinya utama arah dipakai ibadah lain wasotadu tapi dina ibadah anu sanes ge utama yang rek kiblat. Dina kulon jangan kiblat kulon jadi ibadah insyaallah para sadaya jadi ibadah. Mas Al-Qur'an, zikir, ngadoa, mayun ka kiblat. Tetapi antara adab-adaban urang dina waktu urang yang dina waktu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu dua masjid anu ngarupakeun dua masjid anu bersejarah anu pernah dijadikeun kiblat umat Islam. Kiblat umat Islam maka kiblatnya ngarupakeun hiji arah anu utama. Di satu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala mayun ka kiblat eta merupakeun jadi ibadah anu utama para sadaya. Nah, ieu para sadaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina tahunan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi diterangkeun dina sejarah tahun ieu teh disebutna Amul Huzni tahun kaperhatian tahun kanalan saat Kanjeng Nabi teh berkabungnya berkabung kaji dikantunkeun ku garwana Siti Khadiijah kadua dikantunkeun ku uwana Abu Thalib anu dua-duana eta teh ngarupakeun jamaah agung jasana ka Kanjeng Nabi dina anggone nyebarkeun agama eta dikantunkeun ku Siti Khadiijah tak Kanjeng Nabi teh waktos harita nuju aya di bumi Muhammad nuju naon kahiji ngabambrangkeun kasedih Kanjeng Nabi sedih dikatunkeun ku bojo sarua kaduana Kanjeng Nabi napakuran kana kaya umatna harese diajak ku Kanjeng Nabi kana tauhid ka Allah Subhanahu wa taala katilna Kanjeng Nabi sejak silaturahim ka Ummu Hani saderek misan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi para sadaya
sanajan menuju ka sedih digantungkeun ku seujah dina sasi eta Kanjeng Nabi teh nurutkeun ahli sejarahnya ditangkep dina kitab Nurul Yakin Kanjeng Nabi digantungkeun seujah dina sasi eta nikah deui Kanjeng Nabi ka Siti Saudah dina sasi eta keneh berarti can matang bulu cak urang mah nya can matang bulu Kanjeng Nabi geus kagungan galawa deui. Masya Allah para sadaya-sadayanya di urang lamun aya hiji jalma komo boga budak geus dewasa tinggalkeun atuh anu jadi ibuna karek ge tujuna geus kawin di kumaha basana paloba budak ngadap lain mah bapana kayak saminggu geus kawin di ngadap iluk bapana teh para sadaya ngadap nurus tuyung cenah boga bapak karek ge saminggu geus hayang kawin deui. Masya Allah para sadaya ngadap para sadaya lain budak abror nu kitu mah lain eta budak sebenarnya budak sia budak naon budak abrornya budak durhaka kudu nama urang atuh bapak yang kahayang dirinya dan wae suasana 10 pedo non da aya laki mah teh aya idahan bahkan alus sama kudu ngajejehkeun lamun boga bapak duda ditinggalkeun kudu jadi bojona jejehkeun ku anakna kawajiban anak mengkuhkeun anu jadi bapakna kan ciri normal eta hidupnya normal eta para sadaya lamun hiji jalma ngaduda hayang boga pamajikan boga salaki eta hidup normal kitu sabab hidup sorangan mah ngaduda mah rugi ngaduda mah para sadaya penting sare eueuh nu baturan eueuh nu pangaheurkeun cai padanya eueuh nu mencetan ada geus kolot di bawah payu ka oge moal cenah keun wae nya pentingna mah sok aya gini kieu para sadaya sok aya hiji jalma aya pernah datang ka simkuring para sadaya rek naon teh bahasa kieu nya tak cenah ari teh kitu mah bapak budak besok bareng sare teh sakamar. Nah, ari ayeuna bapakna misah di gua. Ari abdi mah di kamar di orangan we cenah. Kitu nya. Telepon tiris berpada dunya aku naon. Bahasa teh anu geus teu mampu we cenah parabotna geus geuling. Kitu marenya bacaan mah. Padahal geus kolot ge para sadaya alus nama sare mah kudu bareng dan wae padahal ibadah ge kalau sadaya ibadah sare bareng oge teh bae tukang dong ge jadi ibadah daripada sare sorangan geus kalau atuh teh palibas tukang tong sarco artinya sarco bisa sarco nu ateuna juga bisa eta jadi ibadah padanya ibadah para sadaya ulah napeka hirup sorangan para sadaya da simkuring digana lamun ditinggalkeun ku bojo masya Allah para sadaya sakalian ditinggalkeun nya bage menika sok sareki di dapur teh para sadaya eta kan nama-nama ibadah para sadaya nama-nama ibadah seueur ibadah-ibadah anu aya dilaksanakeun ku suami istrinya sanajan geus teu paribasa pada kolotnya tah Kanjeng Nabi nyonton eta teh nyontonan Kanjeng Nabi ulah nepika urang ngaduda lila padanya raranaan lila padanya padahal aya nu ngaharepkeun mah aya bahkan lamun saja urang kudu ikhtiar we sabisa-bisa pan ibadah ge nikah pahala nikah cek bahasana dengan lamun urang ibadah ngaduda atawa ngarana
ibadah hampir koang koang teh naon ya tepati eusian naon pare rada koang tepati eusian aya eusian mah ngan saeutik para sadaya-sadayana saeutik ya lumbawi di urang mah untung para sadaya-sadayana istri-istri urang nah beda kan awe di Makkah di urangnya kada di Makkah mah awe jadi hadaman salaki tengah hadaman anu jadi pamajikan awe mah teh gawe na teh tara nyanggung tara nyeusehan bahkan tara ngurus budak-budak acan tandanya tara di Makkah kitu eta mah ada kebiasaan sajian agama natapkeun kitu kewajiban salaki cek agama mah kitu para sadaya-sadaya tapi teu aon anu jadi istri diniatan ngabantu anu jadi calon ngabantu panyusuankeun budak ngabantu anu jadi bapak budak panyangukeun ngabantu karena kewajiban bapak budak panyeusehankeun ngabantu eta teh nya diniatan ikhlas urangnya sabab naon eta keur nama amal ibadah sabab awal mah seueur gangguanana komo lamun anu keneh mah setiap bulan tato aya halangan datang saya mah teh bisa sholat pagi setik sapresa rugi 5 kali sholat eta teu boga ganjaran ditinggalkeun sholat lamun hedna saminggu kali 5 sabaraha 77 kali 5 35 waktu teu sholat komo lamun hedna 15 kali 5 sabaraha pas karena maka kurangan ibadah sholat ngabantu karena kewajiban salati geus kapan di urang mah nyusuan kali kuli kentar ku ibu nawe sampai karupaten asep teh karupaten makanan pangsarena asep asi susu ibu pansar dibandingin susu SDM susu sapi masih kan jauh berbeda ya susu ibu maka sadaya pengaruhna gede deui pengaruhna gede susu ibu para sadaya hiji tawakuf budak bisa mulus alus otakna kudu ngadahar asik ulah ketika los mati barang latihan ketika teu pernah disusuan langsung ke SDM we pada sedenya pada nu kitu geunya sesuai nama artis mah disesarnya eta embung kaluar tina anu biasa embung para sadaya-sadayanya juga eta tadilah enggak non ngalah itu juga satu kali geunya jika nama sarua mah jadi sama sampai nyeri ini dasar mah pada lahir tina lapangan masya Allah hiji teh naruhkeun nyawa dan dika cenah dari cenah keterangan lamun hiji ibu ngalahirkeun maka sabada ngalahirkeun bersih dosana ibarat budak anu sarua jeung budak dilahirkeun dosana ku Allah dihampura para sadaya-sadaya maka diterangkeun dina hadis Nabi setiap ibu anu maut dina sabada lahir maut syahid eta hiji pambibita ti Allah Subhanahu wa taala maut syahid maut syahid mah moal aya patakonan maut panih bil munkar nakir moal lamun jamak maut syahid moal begitu mah maut angkutan tah bahkan diterangkeun sanajan eta awe ngandung tina zina ngandung tina zina tapi mautna sabada ngalahirkeun insyaallah mautna maut syahid dosana ku Allah dihapus tadi urang mah kitu mah jarang habis sesarnya disesar tina kalau biasa we para kaluarna dan mau sampai sisa dia dan ku Allah itu sadianya Muhammad tak nyawa moal para sadaya ada di mautna we tira eta wae kadang-kadang kurang ke sarek naon para sadaya tak iya para sadaya-sadaya jadi
urang saya barunya urang ketika hirup nyorangan para sadaya kanjeng Nabi nyongkuan gitu nya sadaya kasasi kanjeng Nabi tos nikah deui para sadaya nikah deui Nabi ka sabada Siti Khadijah pupus kanjeng Nabi nikahna seueur Nabi ka salapan waktu Siti Khadijah mah kanjeng Nabi nyari rawe naon sababna ante urang atuh nang ke Siti Khadijah we nya anu kami ke abang keneh nyari ke hari geus sepuh kanjeng Nabi nya hadir ngawa yuk aya ke abang teh kanjeng Nabi sabab kanjeng Nabi waktu Siti Khadijah mah can dibutuhkeun ya kan masih keneh kanjeng Nabi mampu mayunan istri kanggo mayunan istri dina anggo nyebarkeun agama dina kangosan teh kanjeng Nabi nyari rawe tapi masih kena sakedat eta saripna istrina tapi sama sawatos ka Siti Khadijah pupus seueur umat Islam kaum ibu-ibu anu umat Islam teu kajangkau kanjeng Nabi nyari rawe nya mayunan para bapak para ibu nya kanjeng Nabi kanjeng Nabi dimenangkan ku Allah nikah ka langkung ti opat bahkan nikah ka Siti Sauda terus nikah ka Siti Aisyah sasasi sabada harita nikah deui ka Ummu Salamah ka Siti Hafsah Siti Zainab salaman kanjeng pupuk kanjeng Nabi gaduh garwa kanjeng Nabi sallallahu tapi butuhkeun sadayana garwa kanjeng Nabi ngalupakeun mubalighnya bahkan Siti Aisyah mah kagolkeun mujadahid cenah pinter Siti Aisyah teh kanjeng Nabi nikah ka Siti Aisyah teh 7 tahun Siti Aisyah 7 tahun waktu kanjeng Nabi nikah ka Siti Aisyah dari mana ngalupakeun hiji ilham ti Allah kanjeng Nabi mah tara nikah ieu aya ilham ti Allah hadir menikah ka eta kan nanti Allah Subhanahu wa taala alih ka kanjeng Nabi sanesnya ilham ti Allah nikah ka Siti Aisyah nikah ka Ummu Salamah nikah ka Siti Hafsah nikah ka Siti Zainab eta ilham ti Allah Subhanahu wa taala tah kaduanya kanjeng Nabi subat maksum teh dirasa tina teu adil dina mayunan garwa anu sakitu seueurna ka tiula kanjeng Nabi di paberakiatan mayunan istri 30 kanjeng Nabi lamun dia mah kaula 30 sabeting mampu kan mayun kanjeng Nabi nya mata ari umat nama teh meunang dina kita di ana diterangkeun akhirnya ke anu boga kulawarga lamun lalaki gaduh bojo bari ngora keneh pada ngora benernya itu kolot kan ngora mah jarang katanya maka sadar geus sholat komo geus sholat mah ulah dae kawin kanu ngora lebah lamun dia kenot tak kubatu padanya kanu kolot teh moal beut anu kolot moal kata ulah kan ngora lah jangan geus sholat ke orangnya kan kolot teh we cuma itu orang mahot moal lebah niatinna nah itu bahasa sadanya tah kanjeng Nabi nasihati kasih Aisyah bukan hiji nasi anu kanjeng nikah ka parawan para sadaya nikah ka parawan ya masa teknika kita di anak perlu kerjaan laki-laki ke lalaki tina setiap opat penting ulah kosong kudu we sakali macananya ulah nikah sami buat teh los maka temenan umat kanjeng Nabi kawin kali apa sabelah meuli apa kumaha dan dina auto kilirna leuwih ti opat penting sakali meuli lamun lima penting sakali eta kalau sabab hari istri mari kali salatu Allah salapan aya laki kur hiji tapi eta laki tidak sabab hiji menikah yang nyambung hiji sakohatna nya komo lamun dua jigana ulah pengkolan teh potongan nah utuh dibere hiji sakohatna eta nya sahabat dibere hiji hayang keneh nyandung para sadaya-sadaya nah ieu para sadaya-sadaya jadi isi masalah sawan naon ieu teh kerjaan haripan di mana tas ngalahirkeun
lamun ari beres sawat pur hiji atau dua di mana atas ngalahikeun moadaikeun ngadeukeutan anu jadi salaki amoal jajauheun para sadaya jajauheun moadaikeun deukeut deui ngarasakeun ripuhna nganu ripuhna ngalahikeun teh mantuan babana manteu batu ngalikeun teh pur ningalikeun para sadaya teh nyaho ripuhna para sadaya nyaho nyeuna we unggul padanya tamata istri mah dipawin sawat Allah salapan eta keur ngahadang eta sabadangalikeun supaya ulah merdeka no kainget poho we nyari ngalikeun nya bisa disawat ku Allah salapan geus kitu mah ngadeukeut di bapak budak dewe biasa para sadaya pabala cenah aya geuningan hiji awe tas ngalahirkeun para sadaya karasa ripuhna ngalahirkeun nabika sabada ngalikeun nabika anu jadi salakina diusir eta istina deuna diusir sia ngeunah sorangan waktu ngalikeun mah geuningan teu mantuan nabika eta tek bojona nama udi jalan lamun anjeun masih keneh bogoh teu bobogaan maneh teh minta diteu Masya Allah bapak ya rek tidak mau teh bobogaan bohongnya bohongin ku amat kasalakina ngorenannya nanti kalau tungaikeun teu muntuk pas sadaya bobor mantuan kumaha teh salakina diteu eta teh Masya Allah dengan ada hiji-hiji mudah jadi teh unggal tangi ada kitu bojona teh geus eta teh acan disebut geus da acan disebut acan kumaha aya ide mana teh di dekat sawah teh pare usum beurit cara ayeuna para sedena usaha nang beuritnya ayo ngagali liang dengan beuritnya nya kabeuleuh beurit ieu teh huluna teh satorkeun ka pamajikanana datang ke nanyakeun kumaha cenah geus atos ta ieu usirna kepoingan cenah tuh jadi siapa teh palingan eta teh harus kumisnya sakit itu cenah geuningan tah percaya we percaya bojona teh nya percaya bobogan geus kitu teh padahal hulu beurit tah geus kitu teh meureun aya kitu ka sami 2 minggu memasukkan dirinya teh karasa nyeri ngajur geus dilagi mah geus 2 bulan sareng biasa bang tah geus beres 2 bulan eta pamajikan dasarena teh eta salakina teh nongong we dari kejangan teh rumah sakit nongong tah yang harus sok rada nyengeng nongong we geus gitu padanya noelan eta bojona teh angkat we noelan di tukang teh nya noelan rek naon sugan aya tunggul-tunggulna cenah da kudunya tadi teh aya kabeh karider we atuh tapi itu pasalnya eta maka jadi bojo kudu bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala dasar tiap jamak teh meunang teu salna senang teh para sadaya kudu soleh we meunang kanikmatan kasenengan kudu syukur ke Allah Subhanahu wa taala sanajan syariatna kasenengan datang di salaki salaki sok ngabungahkeun ka majikan jenengan panggeuikeun bongkoro panggeuikeun gelang eta teh nikmati Allah nya ngan syariat anu jadi salaki syukur di mana meunang katunggaraan kudu sobar we ulah merdeka pasok loba awe anu motah loba kahayang kas padahal salakina teu mampu kewajiban salaki kan kumaha kamampuan dina nakakah kita ningali kana kalian anu jadi pamajikan teh ningali teh ka salakina mampu ieu malaban teh saanu teh bisa dipental mitidinya samut satengah 2 bulan eta patokan dina kita kitu nya
lamun salakina teu mampu samud teh ambil 3 cangkir mere Pak pamajikan sahabat 3 cangkir bareun ada ningkat leusan samud satengah sareter leuwih sapoe lamun mampu sareter satengah hampir 2 liter lamun mampu lalakin ari lapakah mah disebut lagi tamlik namikeun masa bodoh rek didahar rek dijikeun rek dijual masa bodoh teuing tamlik sebutna lapakah mah nya tamlik milik beda jeung nyimahan nyimahan mah lain tamlik lain nyimahan mah nembateun istilah di hiji tempat rek imah urang rek imah metoha rek imah meunang nyewa rek imah pamajikan urang asal pernah di tempat teunana eta lain tamlik kade nempatkeun hiji istilah di tempat anu aya imah saha wae. Nah, ieu jadi di mana menerima syukur ka Allah Subhanahu wa taala, di mana menang kadungan kudu sombah. Eta kasebut istilah anu soleh. Daek ngurus anu jadi budak, ngahadapan jadi salaki. Eta istilah soleh. Istilah soleh mah kalau sadaya insyaallah. Jadi kebahagiaan di rumah tangga dina lagi dalamkeun opat sumber kebahagiaan kan hiji zaujatun sholihah. Isi anu soleh. Eta insyaallah bahagia. Irungna di rumah tangga mah isi anu soleh. Tapi soleh mah insyaallah bisa meruhkeun kana hate jadi salaki. Insyaallah lamun isi soleh. Tapi can karuan lalaki soleh bisa meruhkeun hati anu jadi bodoh. Tapi istri soleh yakin bisa meruhkeun karena hati jadi salaki. Contohnya kalau jadi sadaya beramai karena sejarahnya nggak buktikan sejarah mah bala zaman bahula Fir'aun dan bejana dina Quran ayana Fir'aun pan Fir'aun merupakan jamu anu kacida ganasna bahkan ngaku jadi pangeran lamun jama teu iman kama teu imah kama dipaehan langsung Fir'aun istrina Fir'aun jama istri soleh istrina Siti Asyah binti Muzahir tahanjurna sabada Nabi Musa tang jeung Fir'aun anjeunna iman ka Musa alaihissalam eta sadana oge waktu lahirna ka Musa alaihissalam Nabi Musa teh lahirna dina zaman Fir'aun nuju genting Fir'aun teh napika ngontrol istri-istri anu hamil di eta setiap istri anu hamil dijaga lamun ngalahirkeun istri diangkat dan dibunuh lamun ngalahirkeun kamu teh dibunuh ketika Nabi Musa alaihissalam lahirna kekatohian namanya tetapi sama masyarakat kudu kitu sama Allah rek ngajalankeun dan ngalaksanakeun qadu Allah bisa we saja aya halangan tetep Allah lurus qadu Allah lahir we nya lahir teka qadu ku Firaun teh ngan ibuna ngarasieun buat deui jeung Firaun datang ka dieu memeh datang Firaun memeh anjeunna aya ilham di Allah Subhanahu wa taala nabika anjeunna ngarasa sieun kumaha carana tah kawitan mah dieu aya nu ngontrol ka dinya ibuna meunang ilham di Allah eta budak asupkeun ka jero hawu budak korok dikahabukeun mane keur ngabudak-budakeun ya Allah para sadaya lamun lain cawan nabi majikan geus kengeng asupkeun kaina anu ngontrol teh bangsa hansip teh kaina ada pugu ge haukeun ka pugu da biar kemudian aya budak di jero hawunya abi dijarana hama-hamana teh aya nah eta budak eta di jero hawu teh ngomong eta we cenah ngomong ruha kurungnya ini teh balik deui zaman ilham di Allah Subhanahu wa taala teh ngarasieun ieu teh curiga Allah merilham dia budak asupkeun kana peti tali dikeun kana beungaweunna
aikeun asukeun kana pati palikeun ka dongon kabeneran eta nyangsana teh lebah istana Firaun nyimpang di dinya barang enyi-enyi teh kapan aku dayang-dayang kalau kayak peti itu coba aya naon di sarana sabab Firaun bari buka teh orok Firaun baku ningali eta orok nepi ka anjeunna bareureum suasana boniku benuhnya lalu buat ieu anu bakal ngaruh kana kerajaan kaula cek Siti Aisyah terus dia mana teh di paturan kita boga budak sugade budak kata di mana geus dewasa teh mangka kaula jadi gagal ti anjeun anu tadina amat teh perlu amat teh aya we dan kadi urus dirorong dan ka gumuli dan ka tika bitaeun umur 4 tahun atau 2 tahun eta budak suwe ku Firaun dilahun bahkan nuju dilahun ku Firaun eta budak para sadaya dilaswa 2 tahun kira bangkungnya jawabna Firaun ditentong dicabut dari kacoplok eta budak kawangesnya Firaun dina darah deh didinya nanti kan masak padang rek di pencit eta murang kali dinya dirabli ku Siti Aisyah ngaran lagi budak batan boga wiwahatan boga naon istilahna boga akal coba geus ayeuna asongan roti jeung eta jeung lalu hakurung cak eta Siti Aisyahnya heuda geus 2 tahun teh apa kana kadaharan beurang agama rek nyana roti ditengkokeun majid kana lu hakurung sana amat dia tadi asukeun bahanna diwakil ku Nabi Musa alaihissalam maka Nabi Musa mapelan Nabi Musa terjentek terjelas kalau sana maka Nabi Musa jelaskan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani eta kata wahlul 'uqdatam min lisani eta bahasa Nabi Musa sabab dina lidahna ajeuna teh beres nah tapi kata Firaun anu gangas teh Siti Aisyah hiji anu soleh perlu we sama sakali eta istighfar ngabogaan senjata anu bisa meruntuhkan hati salat insyaallah lamun si anu soleh moal dipangnyalungkeun moal lamun boga si anu soleh si saleh we nya si soleh tahan salat teh we lamun teh mah bapak budak nyalu api-api teh apa we api teh apa nya kudu mah wah dia bakal kaya beda geus ngada para sadaya-sadayanya bahkan ketika can jelas omongan kaya tibatul mungkul salakina sahabat keluar datang ka imam tadi ditulakan kalau nanti ditulakan bahkan ku halu di ojer ya rek salaki kasut ya Masya Allah naon ya datang deh moal dilaan tenang moal gitunya datang ke imah ngada kadang kumpul para sadaya-sadaya eta lain istri anu soleh mungkin dan kukuhkan lamun geus jelas bahkan kudu api-api lorong api-api tore keun kalau digugu omongan batur mah agak kieu soleh bahkan kudu ngadu ka Allah Subhanahu wa taala insyaallah kudu bisa perlu para sadaya-sadaya jaduan ulah tingkah ulah non tepari bahasa ulah tingkah tina sajadah setiap pomi orang udah tahajud lamun ningali aya kira-kira cara orang kitunya Allah sama surkeun ka Allah iya kana abu dua iya kana Allah langsung surkeun supaya ta rencana atau niat salah kita kalau diurus digagal begitunya masuk aja dengan ayah hiji laki-laki jila laki anu boga niat rek nyalung cara badenya rek nyalung teh paribasa sabuni-buni na anu ngising sok aya we ka maksudnya sok aya we jan di nyumput-nyumput oke sok aya we pada sedenya maka pamarentah ngate menangkeun poligami kajaba aya udurnya aya alternatif naon
poligami bukan majikan yang berarti juga dengan tahu asal buku alasan dimenangkan keluarga kawinnya kaiji seperti tinu kolot kebuka keturunan kita menang ya kadu anak budaya izin nyasar nyasar atuh kebijakan kolot banyak deh kawidian kumah suruh mutan nyalu pastinya karena kebijakan nyalu para sadaya bahkan ayat iki adanya ada nyandung berbeda kabeh diangkat kok majikan teh ini sekali dua kali itu hayang nyandung gue kangret nyandung mah dan nyandung mah ngan jangan ya hayang saha ayeuna ku anu dianteur dianteur ku abdi eta laki teh apon atuh pangdian nganteur eta ada kiraha nganteur tadi tengah peuting kira-kira jam 3 udah awalna teh kagak apa hayangnya nunggu hayu anu dianteur ku abdi ayeuna ngan akang kudu hiji ayeuna ieu semua kira-kira mor jam 3 tengah peuting rek ieu cek nanyaan kumaha badenya tah lamun we sakieu yang nyandu badenya sing soleh hati para sadaya-sadaya sing soleh hati tah ngadu ka Allah tahajud tengah peuting ngadu ka Allah supaya hati anu jadi salaki dileuskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah eta jadi kabagjaan hiji jama pasadenya kahiji boga bojo anu soleh boga bojo anu soleh lain geulis lain hatabana loba tapi anu soleh atau solehan kaduanya boga budak abror abror teh hadina hade amalna anu tadi teh geningannya budak mah hadina taat kada dinung bapakna ahli ibadah ka Allah Subhanahu wa taala bisa ngabagi-bagi waktu eta budak anu soleh insyaallah para sadaya budak anu bisa ngabagiakeun anu jadi kulawarga gara-gara boga budak anu soleh hese prosesna budak-budak anu hese para sadaya yang boga budak anu soleh hese para sadaya ngan ulah nabi kata ikhtiar bina budak mentalna sekian ilmu akidah lah, kesiannya mental, turi akhlaknya. Ada pokok akhlak mah pokok utama saja buka ilmu, buka kadulian, buka akhlak mah buka kaya, hati nama. Kita budak abror, kadiruna waktu lama usoleh anu gaul jeung aja masalah. Ayeuna udah dididik ku bapana. Dibina dulu bapakna tapi gaulna teu jeung jamaah anu soleh halawa gaul jeung anu soleh pada sadaya-sadayana kabawa pasti kabawa goreng kabawa ku goreng lamun budak pergaulan jeung jamaah anu teu bener dina pergaulan mana kadang-kadang anu tadina geus tiga salat campur jeung jamaah anu jarang salat kabawa para sadaya kalau pernah rezekina aya di tempat teh hese jangan kudu ka Bandung teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Saudi jurang we di dieu mah eta bahagia lamun hiji rumah tangga rezekina jauh mah bahagia para sedenya panoba aya bagian rata-rata istri anu nyaba jauh dari laki mah teu payu letik duitna lalaki mah secara AWP nya gede mata pamajikannya dihiteun kayak itu eta sapanjang pamajikan aya di panyabaan da teu bahagia hirup teh para sadaya salakina anu tadina tara nyangung tadina ngarangus budak eta ngangais budak we ngisikan ku sorangan gegerok ku sorangan ngasuh budak ku sorangan bahagia taulah mangan saya bahagia saya lamun rezekina teu diteangan di lamun tapi lamun di lamun mah insyaallah bahagia
salam bapak orang kepunjir keluarga, kepunjir anak, kabimbing ka asuh, kadiding kurang. Gara-gara diingatkan ku sabelah pihak budak beda pangadatan. Rek bapakna rek induna nu teh aya. Da urna sabelah kadenya dapat kuduaan, geus budak macam teu bisa kusorangan, kudu kuduaan. Dius ku bapakna induna teh aya. Moal bener. Dius ku induna bapak teh aya, moal bener kudu kuduaan. Sadajan induk bahin anak deukna ka indung. Tapi rasa sieun tu jadi bapak ka indung mah ogoh ka indungna mah kadenya. Bapak anak sieun di mana pengarok aya bapak malah sieun gitu nya. Nah ieu moal bahagia para sadaya-sadaya. Lamun rezekina lain di daerah sorangan. Maka kahabagian teh hiji bojo anu soleh, kadua budak abrol, katilu pergaulan jeung jamaah anu soleh, kaopatna rezekina teh jauh-jauh di tiangannya. Coba orang lamun rezeki di tangga jauh padanya Pak. Kadang-kadang tinggal di rumah, tinggal berjamaah, tinggal rutinan. Kita rugi para sadaya. Anu biasa sholat Jumat ayeuna mah kusama berjamaah kawanna Jumat diurang ditinggalkeun. Anu biasa sok rutinan sekali kusama berjamaah pare rutinan anak para sadaya kagiatan di masyarakat jadi pare eta terjadi kebahagiaan para sadaya. Ulama diurang disaretik tapi asal berkah, katanya berkah. Tadi berkah, usaha berkah para sadaya-sadaya. Cek paribasanya. Ya, izin diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Lanjut maka wajiban ikhtiar usaha rupa-rupanya aya anu ngagunakeun tak mulaknya. Ya kieu mah aya anu ngabulak balik letak, aya anu ngagunakeun otak. Eta syarat lain ini, kan lain ini kitu nya. Dijian ku Allah Subhanahu wa taala tapi carana beda-beda. Kumaha mangkat urang para sadaya. Urang kudu syukur binikmat Allah Subhanahu wa taala, urang boga usaha leutik-leutik oge, lamun tukang kuli bisa keneh kuli, aya keneh percaya nya. Urang dagang masya Allah bari percaya keneh aya anu meulina nya. Urang jadi pejabat masih keneh dicintai para sadaya-sadaya. Lah eta ngarupakeun hiji kita Allah Subhanahu wa taala, leutik gede urang biasa nyukuranna. Ya lamun rezeki saeutik disyukuran insyaallah kana makannya bakal namahan para sadaya-sadaya rezeki ti Allah Subhanahu wa taala nya. Nah, ya moga-moga para sadaya-sadayana kudu ayakeun peringatan surat Kanjeng Rasulullah SAW bisa ngajadikeun sababiyah urang sadaya tiasa ngarubah sikap urang tina awon kana sae, tina kedul kana getol ya. Urang sadaya tina sarang jadi karena keduanya tak moga-moga perubahan urang sadaya dina ningkatin peribadah ka Allah Subhanahu wa taala sing aya peningkatan anak sing aya perbedaan anak tina awon kana sae. Moga-moga wayana peringatan semoga dia moga-moga di lingkungan khususnya Masjid Jami Nur Huda upami tema aya adu tidak mah moga-moga Allah nyehatkeun kana tidak mana upami tema anu aya keneh gaduh samata sing enggal kabayar samata mana sing digambilkeun usahana upami tema aya anu loba kabingung sing leungiteun kabingungna ku Allah Subhanahu wa taala wasilah peringatan sunnah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimat sakalian moga-moga ieu tempat tinggal dijadikeun saksi kanggo urang sadaya berkiamah moga-moga ieu tempat sing dijadikeun saksi urang sejak takdim ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking ucap kira selakun ngapun tadi tada bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaturkeun nuhun ka kersana guru urang sadayana anu parantos nasihan ujangan ka urang sadayana
halayan panjang lebar jelas kantun urang sadayana ngamalkeun kana sakumaha anu dipisah panjenengan. Mudah-mudahan anjeunna masih diberi kesehatan, oge di perjalanan masih diberi keselamatan, oge bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sadayana. Mudah-mudahan ulina ka bumi masing-masing masing diselamatkan kalian. Mudah-mudahan muridna urang sadayana di tempatnya masing nyeunat berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya mengrupikeun acara penutupan di orang sami-sami tutup bunyi acara dina wengi ieu ku ngaoskeun alhamdulillahirabbil alamin. Kalian tutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syukuri selaku pembawa acara hapunten kekirangan sareng kalangkunganana. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du.